zikir santri ya ayuhan nas hatibun nas ala qadri ukulihim, pendakwah penceramah lamun menyampaikan tausiah tingali di situasi apa nimati lemur atuh bahasanya yang mudah dicerna nyontokeun anu sesuai aya di lemurnya kudu kitu ngaji mah jadi pas geunaheun. Kadang-kadang jelema teh teu ngarti nerangkeun zakat aqimus shalah wa atu zakah aqimu fil amar fil madinah aqama atu fil amar fil madinah ata zakat wajib betul zakat teh wajib keur saha muzaki apabila nisab dan haul lamun nerangkeun zakat di nu beunghar yuman nerangkeun zakat ari nu ngadengekeun menang BLT atuh da mah aya nu zakat teh cek manehna teh boro-boro zakat can cair aing naon ge lain dengekeun teh kudu ngarti ngaji teh sabah kan kitu teh nu ngadengekeun menang PKH nu ngadengekeun menang bansos sing kiciwis we atuh kudu menyesuaikeun nya betul mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam. Kata istrinya Pak hati-hati ya di jalan. Kata suaminya kapan yang di hati diajak jalan-jalan cek salaki nangkenya umun menang warisan healing atau sekali-kali healing tadabur alam bener tuh boga duit boga milik boga rezeki teh tadabur alam kalam Allah teh pan aya dua ada yang tersurat ada yang tersirat yang tersurat Al-Quran 30 juz betul yang tersirat alam betul tidak eta teh kalam Allah boga duit boga milik teh pamajikan teh bawa atau sekali-kali nginep di cahaya pila mandi air hangat muruluk daki teh da imah kumaha tuh nya eta tuh pamajikan teh nyusuh terus aduh gurah gero nyusuh hukumah istri kalau ulah gitu atuh bere duit pamajikan hayu mah orang jalan-jalannya jeung bapak gitu yeuh manya era atuh ku dodol ge piknik yeuh dengekeun kapan dodol ge piknik nari maneh teu piknik ulen atuh oi ladang bawang teh ulen ladang bawang teh pake healing atuh hoi ulin atuh ulin kana gadean tuh di Cianjur aya nu rek ngagadekeun kandang domba mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam jaga maruah keluarga ulah ruang riung sing karunya ka salaki so kadang-kadang aya nu kieu ari salaki dagang kalemur batur ngider salaki usaha di kota awewena di lemur kalaka ngarariung di Bang Emok aku berjanji sumpah nasabah hancur kamari aya nu ngawarung nginyem modalna ti Bang Emok lihat kerupukna ge Ece riba haram benar tak pemakan harta riba dilaknat oleh Allah nggak ada orang yang kaya karena riba hancur rumah tangga loba syukuri we nikmati jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah biar kita mah hidup sederhana yang penting aset di mana-mana jangan glowing tapi dikejar leasing bibir amu cuy wedakanna lari hutang rawe ya HPW iPhone dari pagawean kasbon ini salakina kasau mapai ngajujuk ke kebon batur kebon salakina teh macul di sawahnya cek pamajikanna teh budak keur masan usholli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Apakah boleh sholat duha 2 rakaat? Boleh. 4 rakaat
6 rakaat hapunten mah ulah bendu muga jantan ilmu dina ibadah lain jumlah tapi istiqomah na ibadah mah ulah ieu mah duha 8 rakaat satauneun ya Allah ngomongna teh supados jongjon ka abdi